Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sara pamilon anu kusim kuring dipi kahormat, puji sareng syukur hayu urang pancetkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinkeun ka urang sadayana nikmat kasehatan sareng kasempetan sehingga urang tiasa patepung lawung pamprok jonghok patepang rarai dina ieu kasempatan kalawan dina kawilujengan. Sholawat kali salam mugi tetep dilelerkeun ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad SAW, teu hilap ka kulawargina, ka para sahabatna, sareng ka urang sadayana salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tepangkeun wasta punyas min safna maulika simkuring ngagem pancen janten panembu catur, teu hilap ngahaturkeun nuhun ka para pangjejer sareng para pamilon anu parantos hadir dina ieu kempelan kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan adaptasi kabiasaan hirup anyar. Kukituna supados henteu nyangkolong kana waktos, hayu urang buka ieu sawala ku awasan basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Para pangjejer sareng pamilon anu kusim kuring dipi kahormat, sata acan nincan kana acara anu salajengna, supados henteu disaha-saha simkuring seja nepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kumandangna. Anu kahiji nyaeta aya Ibu Dr. Andes Nina Marliana anu asalna ti Bandung, boborna kaping 4 April 1865, anu mantena mangrupa guru bahasa Sunda di SMAN hiji Majalengka. Wilujeng enjing Ibu, hatur nuhun kana kasumpinganana. Anu kadua aya Ibu Hajah Yani Mulyani, SPD MPD anu asalna ti Bandung, boborna kaping 30 Mei 1863, anu mantena mangrupa guru kimia di SMAN hiji Majalengka. Wilujeng enjing Ibu, hatur nuhun kana kasumpinganana. Supados leuwih neuleuman kana jejer anu bade urang bahas sasarengan, hayu urang regepkeun kumandang ti para pangjejer. Sumangga ka Ibu Dr. Andes Nina Marliana, mangga dihaturanan ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Ibu Dr. Andes Nina Marliana anu parantos ngadugikeun kumandangna. Nurutkeun kana mantena adaptasi kabiasaan anyar mangrupa parubahan parilaku supados tiasa beraktivitas normal deui ku cara nerapkeun protokol kesehatan kanggo mencegah penularan COVID-19. Urang anu salila ieu tara ngagunakeun masker upami kaluar ti bumi, ayeuna urang kudu nganggo masker upami bade kaluar, sareng sering-sering nyeseuh panangan. Anu salajengna nyaeta ti Ibu Hajah Yani Mulyani, SPD MPD, sumangga ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Ibu Hajah Yani Mulyani anu parantos ngadugikeun kumandangna. Nurutkeun kana mantena adaptasi kabiasaan anyar ngabogaan kaluwihan sareng kakurangan, nyaeta kaluwihanna nyaeta urang tiasa beraktivitas normal deui, boh eta ek sakola, bekerja atawa balanja kanggo kabutuhan sahari-hari. Ari kakuranganana nyaeta adaptasi kebiasaan anyar teu bisa diterapkeun di unggal daerah. Contohna daerah anu dianggap zona merah masih kudu isolasi diri di bumi. Kulantaran waktosna saeutik, sakedik deui
Simkuring bade ngawatesan kanggo pamilon anu bade tumaros. Ngan saukur 3 urang dina ngadugikeun patarosana kedah ngacungkeun panangan teras nyebutkeun namina jeung teu kenging gogorowokan. Hatur nuhun kana ka sarah anu parantos ngadugikeun patarosanana kirang langkung ngeunaan strategi pamarentah ngahadepan adaptasi kebiasaan hirup anyar. Sumangga ka Ibu Nani Marliana kanggo ngawaleran patarosan ti sarah. Hatur nuhun ka Ibu Nina Marliana anu parantos ngawaler patarosan ti sarah. Anu eusi walerana teh nyaeta pamarentah nuju ngatur kahirupan urang supados alon-alon kahirupan urang teh kembali jadi normal ku cara ningal fakta-fakta di lapangan sareng ngaprioritaskeun kasalamatan sareng kasehatan masyarakat. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh ti kawit dugi karengsena parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Ku kituna urang sasarengan nutup ieu acara ku aosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumbuh catur sareng saparakanca neddah hapunten anu kasuhun pilih aya cariosan oge paripaos anu matak teu ngeunah kana mana hadirin sadayana. Mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosan sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.